Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi sareng konbanwa minasang. Anu dihormat para tamu undangan, para insan industri animasi, serta sadaya pecinta anime di sakuliah dunya. Wilujeng sumping di acara pang bergengsi anu disiarkan langsung di Tokyo, Jepang. The Best Anime Awards 2024 live from Tokyo. Wangi ieu urang bareng-bareng bakal ngarayakan karya-karya panghadena anu geus ngahias layar urang salila tahun 2024. Acara kahiji pambuka sareng opening speech anu sekaligus muka secara resmi runtuyan panghargaan wengi ieu. Acara kadua pengumuman sareng penyerahan penghargaan pikeun sababaraha kategori di antarana Best Romance Anime jeung Best Slice of Life Anime. Acara katilu pengumuman penghargaan pangluhurna nyaeta Anime of the Year 2024. Hiji panghargaan pikeun karya anu paling mangaruhun sareng inspirasi dunya. Acara terakhir sareng acara panutup. Hadirin sadayana, tanpa lami dieu hayu urang mimitian runtunan acara The Best Anime Awards 2024 live from Tokyo. Wilujeng ngaraosan acara. Hadirin anu kami hormati, asup ka acara salajengna mangga urang sami-sami nyimak pembacaan nominasi kategori kahiji wengi ieu. Pikeun eta, pembacaan nominasi anime romance pangalusna bakal dibacakan ku Bapak Roland selaku perwakilan Dewan Juri. Ka anu dihormat mangga persilahkan. Hello, you guys. Hello, you guys. You know, I suppose you don't know who I am, right? But I think it was a shot and you've got nothing to lose. What we all hope for. Okay, you guys, here's the nominees for Best Romance.最優秀 ロマンス作品賞 Best Romance 堀宮 Peace 堀宮 The Missing Pieces かわいいなんちゃって綾崎さんのねかわいいよ超かわいいよ君は放課後インソムニア Insomniacs After School 私の幸せな結婚 My Happy Marriage もう大丈夫だ私なんかのためにこんなところまで山田君とレベル999の恋をする My Love Story with 山田君 at level 999あのさやっぱり今日はあスキップとローファー Skip and Loafer Sae hatur nuhun ka Roland pikeun pambacaan nominasi anu parantos disanggekeun. Salajeng urang lebet kana kategori salajengna nyaeta anime Slice of Life pangalusna. Pikeun maca nominasi sekaligus ngumumkeun juarana, kami ngondang Saudara Mercedes sareng Saudara Demarcus. Ka anjeunna mangga dipersilakan. The Slice of Life category focuses on the things that happen every day, the quiet moments we experience with the people in our lives. It may seem like there's no action, and we may some. A best slice of life. 最優秀日常系作品賞 Best Slice of Life ポチロックポチロックひかりちゃん本当に仲いい人だ面白いそうよここにいるのは君の映像がしかつまりがいたからさSarang
ayeuna sumping kana panghargaan pangluhurna wangi ieu pengumuman Anime of the Year 2024 bakal dibacakeun langsung ku Megan Thee Stallion. Ka anu dihormat mangga naik ke panggung. I'm so excited. Okay. First of all, congratulations to all of the honorees tonight. This was such an amazing year for anime, and it's a testament to the talented creators seated in this room tonight. And shout out to all the anime fans. Now, it is my honor to present Anime of the Year. Kimetsu no Yaiba, Katana Zouken, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Swordsmith Village Art. Hadirin anu kami hormati, teu karaos sakumna runtunan acara The Best Anime Awards 2024 live from Tokyo parantos urang lalui babarengan. Hatur nuhun ka sadaya tamu undangan, para nominasi, para juara, oge sakumna panonton anu parantos janten bagian tina wengi bersejarah ieu di Tokyo. Mugia penghargaan wengi ieu dan motivasi pikeun terus ngalahirkeun karya-karya anu langkung hade di mangsa anu bakal datang. Akhir kecap simkuring salaku pambawa acara nyuhunkeun hapunten upami aya kecap-kecap anu kirang merenah. Dugi ka pendak deui The Best Anime Awards tahun panyun. Wilujeng wengi sareng arigato gozaimasu.